Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu di tiasa sesarengan di soksana semung di Jamantara ngalangkungan channel. Lonok salto mitra-mitra. Alhamdulillah dina dinten ayeuna biasa neraskeun deui anca dongeng nu katunda dina dinten kamari cecerenna nyaetana budak hideung karangan Aukok dina dinten ayeuna teh bagian kasabaraha hilap di mitra-mitra nyamohon karena orang tinggal hilap bagian kasabaraha metanya hilap deui mitra-mitra mohon bagian ke-28 mitra-mitra nyamohon. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng sunat teh sing ngajantankeun panglipur kalbu panggebramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana di sukulakna di seklukna anu sami-sami mingga cinta tur mikaresep kana seni budaya Sunda eta memulai seni urang seni tradisional Sunda mitra-mitra nyamohon. Atuh mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina Ginanjar kawilujengan sing disehatkeun sapapaosna mitra-mitra nyamohon dimurahkeun rezekina digampilkeun sagala urusanana. Atuh urang doakeun we dulur-dulur urang mitra-mitra nyamohon anu nuju kenging kamusibahan khususna tangtos anu nuju kenging kamusibahan di dina dinten tadi rupina mah mitra-mitra nyamohon di daerah Bandung Barat mitra-mitra nyamohon. Mudah-mudahan anu nuju kenging kamusibahan anu nuju kenging katunggaraan tunggara lahirna tunggara batina musibah lahirna musibah batina mudah-mudahan segala rupina sing engal-engal dipulihkeun ku Allah Subhanahu wa taala oge kanu parantosnya eta ngantunkeun mudah-mudahan amal ibadah sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala anu dikantunkeunana oge sing pinuh kasabaran amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mitra kaum dangu sadayana tong hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula anu tacan like mangga di like heula di sharekeun ka media sosial anu bade ngaktifkeun supportengna oge mangga kantor aktifkeun supportengna anu bade ngiring gabung kana channelna Lonok Salto oge mangga kantut gabung mitra-mitra nyamohon atau anu bade ngadukung ngalangkungan dana mangga ka 08 hiji 22 hiji 552 550 mitra-mitra nyamohon. Para mitra kaum dangu sadayana mangga sapadatu nya kolong tinggal waktos hapunten anu kasuhun tadi mitra-mitra nyamohon ju raos ngadongeng tapi aliran mitra-mitra nyamohon di lampu sabaraha kali hirup pareum deui tah ayeuna mudah-mudahan mudah-mudahan we lancar mitra-mitra nyamohon cuaca di wilayah Cianjur nuju Cedeum pada jarak hujan tapi mitra-mitra nyamohon tadi pas mani bengras tadi mah tapi ayeuna terus Cedeum deui mitra-mitra nyamohon. Mangga mitra-mitra saperti yang kolong tinggal waktu surang dilajengan we kana dongeng sunana wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung
Para mitra kaum dangu sadayana. Kaayaan di eta kampung lengkop dina waktu ayeuna tangtur mitra-mitra. Tua kampung jeung warga-warga nu lainna tangtur antusias nekeranan. Kurang leuwih setengah jam Mang Aja tangtur dina waktu ayeuna tibra sare mitra-mitra. Anu lir ibarat nu dibebeutkeun we padahal mah tadi tangtur sesentak jeung sesengor oge tangtur gegerungan. Tapi sanggeus tangtur nyata dipopokan ku ubar kasebutkeunana mitra-mitra. Dang daunan anu mana mangrupakeun nyatana cukup riut lah kasebutkeunana. Jeung naon ngaranna teh seureuh mitra-mitra anu ditaplokeun kana bujurna dina waktu ayeuna tangtur kana cungcurunganana. Akhirna Mang Aja oge tangtur nyatana sare dina waktu ayeuna kurang leuwih setengah jam. Jalema anu geus ngararopi ngararobrol cara kabaralik ieu tangtur hayang aduh, punten mitra-mitra mohon, sampai tepareum deui lampu ya. Puntennya. Sampai kapan mitra-mitra? Para mitra kaum dangu sadayana. Omean. Yang satu lagi sana. Satu. Aduh, punten pisan mitra-mitranya mohon. Gangguan anak aliran di mitra-mitra mohon tas beberapa kali aliran, tapi mudah-mudahan weh ayeuna mah da dikentos ieu ku ieu. Son katna ketarasan ngomong ieu diuntungna teh duh. Paminteu mah nyopareum sadayana baterai. Mangga mitra-mitra orang lajengkeun nametan wigi ka mana mitra-mitranya. Pamit lepat mah dugi ka Mang Aja mitra-mitranya mohon. Para mitra kaum dangu sadayana. Mang Aja dina waktu ayeuna tangtur mitra-mitra. Anu tibra sare sedangkeun warga-warga dirinya anu antusias. Anu nungguan sabab tangtur hayang nyaho hasilna tangtur nyatana. Nah Mang Aja tangtur di waktu ayeuna bakal kawas naon ngaranna teh bakal cager di sabaya bihari kawas sahro atawa tangtur we anu biasa-biasa wae kawas tangtur jelema-jelema ilahana nu ngubaran seperti biasa nu nyareatan pan sok itu kasebutkeunana. Di sareatan anggar we cager mah tangtur bebulanan kadang-kadang. Sedangkeun jalma-jalma didinya tangtur anu can baralik keneh kalah meulih kalah tangtur nyatana beuki peuting teh nyatana jalma beuki loba wae mitra-mitra. Nu ting tarlo tangtur mitra-mitra dina waktu ayeuna sararea anu ngarasa heran lantaran tangtur ku ayana budak hideung anu tadi beurang teu apa mah tangtur nanyakeun ka jalma nu aya di dinya terutama ibu-ibu oge tangtur teu apaleun aya tadi beurang tangtur nyatana sawaktu barudak jalma-jalma urang dinya anu kurang leuwih 20 urang mah tangtur anu mangihan budak hideung sawaktu nyatana di pangangonan domba mitra-mitra. Saha cenah eta budak teh? Mane anyar pinah jeung kunaon eta hideung teuing geuning sah nu mawa ka dieu. Cek nini tangtur katingali dina waktu ayeuna. Bicara ku tua kampung Bogone. Har tua kampung di mana cenah meunangna eta jelema hideung kawas kitu. Cek nini dina waktu ayeuna tangtur mitra-mitra. Nya duh ka ti manana mah. Tapi nguping-nguping mah cenah tadi teh sawaktu ngangon cenah papanakna teh Mang Hadi. Yo. Mang Hadi, ka dieu geura. Mang Hadi tangtur di waktu ayeuna tangtur mitra-mitra kolot setengah tuh di dokter nyampeurkeun. Anu mana kabi emeh kasebutkeun di dokter nanyakeun. Aya naon Bi? Lain heueuh. Ari eta budak hideung teh cenah ti mana? Budak hideung. Oh, eta teh ngaranna teh cenah mah Baskara. Tadi teh mangihan sawaktu tangtur nyatana barudak anu keur ngangon lalu umpatan ka kabur ka dieu lantaran cenah
aya maung aya naon teh aya lain maung kasebutkeun nyatana eh aya macan cenah macan tutul di mana ya macan tutul cek si emeh di teh tang termolohok nya kitu ini di teh di mana kitu kujang macan tutul teh itu nih di ditu di leuweung di singkur ka belah ditu betul belah ditu nu loba ieu teh loba tangka kiara teh geuningan dina ieuna di sisi di ditu dina lamping ai atuh nyaho di dinya mah pan ti baheula ge loba macan oh nya ne di dinya mah di dinya nya manggihan eta budak kitu teh nya kunaon cenah anak macan lain nya tuh lain beraku ting anak macan si nenek tang tere dokter begang bengong tang tere mitra sedangkan tang tere ji emeh di dokter tang tere ningali emeh atar minyatan si nenek di waktu tang tere ini anu ngomong beri muter butung tang aku mendut di waktu tang tere mitra geus teu loba omong sabab tang tere geus apal deui lamun nenek-nenek ieu tang tere mitra anu bisa disebutkeun nya cenah jormo teh alias jorok modal kasebutkeun mitra geus ini pekanan heueuh jadi geus tang tere dol kasebutkeun mitra dol gitu kasebutkeun mitra jadi lamun ngomong teh atau batuk sang-sang teh tidak tiluhur disada batuk tang teh diana pake pak ceprotan teh geus jelas nakarana mitra ini teh eta teh sangeus tang teu dina waktu ayeuna tang teu mitra sararean ngobrol di dinya sedengkeun di tengah imah dina waktu tang teu katinggal di ngareryung we kasuk tang teu tua kampung dina waktu ayeuna anu jadi tokoh masyarakat we kasebutkeunana Sahro oge tang teu dina waktu ayeuna cicing we tadi tang teu katinggal di borangas tawa kumaha ngomong lagi borongongong nakeranan sangeus ayeuna ngarasa lamun manehna cager awakna cager deungeuna saupama anu teh sawaktu tadi tang teu nyatana ku budak leutik teh ya tapi ayeuna tang teu geus lipur deui sabihara-bihari jelas keur keur naon ngaranna teh keur sahro mitra ngaradak manehna jempling sabaraha harita nu malah tang teu warena teu wani naon-naon teu wani ngomong teu wani nanaon kajen teh lain omongan tang teu anu mantak pikakeuleuan batur kasebutkeun tapi anu leuwih milih jempling we di dieu teh tua kampung sedangkeun tua kampung dina waktuna tang teu mitra anu ningali sahro nu jempe dina waktuna anu akhirna tua kampung anu pok ngomong ka si sahro dina waktuna ro kumaha tuh apa tua kunaon jempe wae yo biasana pang eta bacekokna ning nuju toyong nyarios patua Aita tua eta si Saro bari ngareret tang teu ka tua kampung terus retang teu mitra ngareret ka budak leutik dina waktu anu terus mangut dina waktu tang teu mitra ka budak leutik kemudian ngarengkuh nang mangut teh tang teu ketiuk teh harita tu budak leutik anu nyarengeh si Saro nu ngareret terus mangut deui tang teu setiap nempo tang teu melong tang teu ka budak leutik eta tang teu ungut-ungutan sirahna malah jelema tang teu jadi merhatikeun si Saro dina waktu kunaon tang teu sirahna ungut-ungutan jiga boneka Barbie kasebutkeun mitra para mitra kaum dangu sadayana warga dirinya tang cara nu neuteub seukeut kana naon teh kana awak namang aja nu disimutan dina waktu tang cara mitra nyaetana ku pamajikanana kasebutkeunana mitra dina waktu ayeuna nyi nyi siapkeun eta tuh dahareun da besok lapar biasana mah kita tadi lain teh dahar cenah Nyata ti tadi pegoge alimeun pegoge tua patua. Oh nya ayeuna mah beureunan sugan we atuh daekeun beureunan nya juk atuh geura sadiakeun eta tah nginum naon teh udah bisi udang buru-buru da saur si Ujang oge tadi cenah nyebatkeun setengah jam cenah jamnya Ya lamun saya bisa mah setengah jam ya geus naon teh geus udang. kintan-kintan cager moal Jang Anu jager kan mandalain uing atuh da. Ayeuna nyagerkeun mah nya kan nyiptakeun urang we meureun anu nyiptakeunana anu boga panyakit eta nu nyagerkeunana alo aja wajala ngaranna. Hah aing mah euy. cek budak leutik dina teh tang cara mitra sararea dina teh tang utan ngarti jeung tang teu leutik sarengeh tang cara mitra kasup si Saro ge dina teh mangut tang teu minta dina teh seperti biasa mangut tang teu mitra jero nakaranan barang nempo tang teu ningali nyatana budak hideung sedengkeun pamajikan anak dina waktuna tang teu init ka dapur ditutulkeun ku budak tang teu mitra nu disebutkeun oleh hotea
anu ngaran si Darji teh budak teh mitra saha ngaranna poho deui ngan si Darji we tang mitra nuturkeun kana jadi indungna ka dapur dina waktuna. Mak, naon maneh teh Darji? Mak, eta budak hideung teh bisa nyageurkeun, Mak. Nyaduka atuh nyageurkeun mah nyaduka. Pan dia nyebutkeun cenah nu nyageurkeun malin manehanana manehna mah kudu sakadar nyareatan cukang lantaran lamun cager nya kumaha lain ke budak eta cenah. Da pasti mah bisaeun mah soalna da awakna pan hideung mah. Kaneng sia maneh teh udang hideung wae sia. Sok nanaon teh ka batur teh ngahina wae, nanaon teh maneh mah. Maneh oge tah lamun dihina ku batur teh moal dae kan sebutkeun si genut si congean teh keur nya dae congean maneh teh. Mah atuh maneh sok kitu buanna dadang emak teh. Nya anak emak tapi kan maneh ulah sok ngahina batur lamun mung dihina ku batur mah. Geus moal puguleuheung mun maneh teh sampurna naon. Da jelema mah dawuh nu sampurna kumaha bari jeung maneh mah congean deui tangtuna we. Nya atuh rek kumaha? Nah atuh mak lain ngaling-ngaling barang ka uing mak supaya tang teu rawuh conge uing bangecrokeun atuh kumaha da batur ge sok kitu. Najis teuing sia mah geus gede kita mun orok leuheung mah beureunan heueuh we teuing. Ai geus gede mah najisna kan ku bauna ge matak paeh beureunan. Cek indungna tang teu bari bari ngocekeun tang teu nyatana cai nyatana dina gelas gede kasebutna jang jadi salakina Mang Aja dina waktuna tang teu bisi da beran cek batur kudu disadiakeun cenah kitu kasebutkeunana. Antukna harita tang teu budak na ceurik tang teu di waktuna pada ku indungna dikitukeun tang teu minta kesal teh indungna oge tang teu sok ngaganggu wae jeung ngahina wae ka batur jeung galak teh budak teh mitra mun aya budak sapantaran sok ditampiling kadang-kadang tang teu mitra. Cekuk ceurik teh mitra. Ai pas dibejakeun cenah eta ku si Darji kan radaekeun naon teh jelema teh mitra heuh. Indungna tara, bapana tara, anakna oge sarua sabab tang teu Mang Aja di dinya kasebutkeun tang teu ka Sahro we gitu. Jelema nu braong tang teu mitra gangas lah ka batur tang teu mitra. Batur disentuh manehna mung disentuh gitu kasebutkeun. Batur daek ngaheureun batur tapi batur ngaheureun ka manehna najisna karanan kitu lah mitra. Licik manehna mah tang teu. Ayeuna tang teu mitra anu meureunan heueuh meunang tina akibat teh kapan kasebutna mitra. Akibat songong, akibat tang teu nyatana sombong gitu ka batur kasebutna mitra. Sanggeus harita pamajikanana dina wakteuna mitra anu nepi ka tengah imah. Jelema-jelema dina wakteuna tang teu mitra nu merelong. Sok simpan tadi dinya tong deukeut teuing bisa katepak. Ai tang ngadenge tang teu bapak-bapak anu kasebutkeun masih keneh barayan we beureunan kitu kasebutkeunana. Sanggeus disimpen tang teu mitra dahareun dina wakteuna mangrupakeun sangu we tang teu dina piring dituruban kasebutkeun mitra. Da heueuh da tita tadi mancan dahar kasebutkeunana eta teh barang ditu teh bararayang mikiran dahar meureunan. Mikireun cungcurungan anu linu oge tang teu dina wakteuna. Geus jelas-jelas anu ngajar we getih tang teu mitra anu dahar panana pikiranana. Anu meureun deukeut kana pipaeheun meureun kitu. Sabab tang teu cungcurungan jeung naon teh jeung jajantung mah deukeut meureun kitu pamikiranna mitra kitu. Gek harita tang teu pamajikanna dina wakteuna si Ece tang teu diuk dina wakteuna bari neuteub kana jadi salakina dina wakteuna. Sararea jalma tang teu ting aringus, jalma tang aringus ting arieup ting lalieup tang teu si diteuteub tang pada balada dina waktu mitra. Mang Itut, naon maneh teh make jeung nyangka ka aing sagala rupa? Eta mah sabau kieu, boga aing ge ngameu maneh mun teu nu Itut. Henteu. Saha tuh nu Itut Ece? Nah, dari mana sih teh Didi? Sok ka batur teh nyangkana sia ih dasar sia. Aduh, Nah atuh Ece mah sok gampang noke ka batur teh. atuh da ka batur teu naon make jeung ka hitut sia maneh teh. Maneh sok teu kira-kira teuing madina oge. Nya da sabab hitut kieu teh naon nya? Maneh leuwih-leuwih ti bangke oray ieu mah. Haita sararea tang teu dina wakteuna ting carileung si dituduh dina hatena maka jelema-jelema dina wakteuna. Si Sahro oge tang teu dina jang cileung jawara dina waktu tang teu mitra. Curang cileung tang teu sabab tang teu nu kameu bau hitut takaran dina waktu mitra. Meni nyengat nakaranan. Sahro tang teu dina wakteuna tang teu mitra anu lamun tang teu manehna teu era ku budak leutik kayak ngagorowok sanu itu jangkar babal cenah kitu kan. Ngan peda Sahro dina wakteuna ngarasa sieun we beureun tang teu ku budak leutik sareng tang teu eleh abar ku budak leutik tang teu mitra anu geus nyageurkeun manehna kasebutkeun mitra. Atuh kapaksa we si Sahro dina waktu nutupan irungna dina wakteuna tang teu mitra make kopiah nyata kopiah lepetna kasebutkeun mitra. Gadana geranan ieu. Gelo sai teh itu teh duh ampun itu ieu. Aduh, moal gitu itu si Rohman. Rohman, Rohman. Naon Mang? Aduh, Mang, punten pisannya. Ari Mang Hitut. Saha teh nu Hitut? Mang, eta menika tah nyecek kieu kana irung. Justru aing bakal nanya ka maneh. Maneh Hitut henteu.
Hari emang kalau kananya ka abi, bawa abi teh bawa nanti dinya. Aing ge sarua bawa nanti dinya sia. Babal sia. Rek nyangka ka kolot teh deui. Ai tatang cara mitra. Cek si Saro mimiti tang teu amek dina teh mitra jelema kabeh marelong ka si Saro dina teh. Si Saro nu dipelonggu sararea tang teu dirasa katempuhan. Kunaon ieu teh ro? Cek pae tua kampung dina meni sarua tang teu dina teh nutupan irung, da sarua manehna ge sarua ngambeu di dokter kasu pamajikanna ge jeung nu jadi anakna hampir ngajeler tang teu empang dekeutna tang teu mitra kara eta tang teu nyatana ka Mang Aja ka sebutanana. Iya, Pak, ieu, Kang Saro duka itu tuh kan tuh jadas ya make jeung Kang itu segala rupa. Oh, palingan Mang Saharuna itu teh Mang Saro, mun itu kira-kira nakaranan. Oh, aduh asa teu kira-kira toh menikan bau bangke 7 turunan ieu mah Bro, ampun teuing. Si Saro pada melong geus sararea ret ka belah ditu pada melong, ret ka belah dieu pada melong. Gara-gara tang teu we nyatana anu digigireunna rek keneh dina waktu melong pangheulana dina waktu ka si Sahro lantaran bari ngomongkeun bau hitut, sararea jadi melong ka si Sahro. Nah jadi melong ka aing ieu teh. Nya aku we atuh Doro. Saro, cik atuh aya di tempat umum kawas kieu masing kepikiran ieu manikot aduh malakbakna teu kuat ieu ceuk mah. Eta tang teu miten di dinya tang teu. Henteu sing sumpah demi Allah henteu teu hitut ieu henteu. Geus nah itu da kabeh ge jang ngambeu hitu-hitu teh ti saha teh ti mana tang nah teh. Liwat ti budak leutik tang teu miten nyengir tang teu dina wakteuna. Manehna tang teu dina wakteuna teu ngambeu teu hitut teu naon budak leutik mah tang teu mitra. Aneh nakarana dina wakteuna. Sararea anu tang teu melong ka budak leutik anu nyengir tang teu nyerengeh dina waktu tapi eueuh nu nuduh ka budak leutik mah anehna teh aya ka si Sahro tang teu mitra raruruh jelema teh tang teu mitra. Budak leutik tang teu ngomong ka si Sahro dina wakteuna. Ari emang teh hitut mang. Nah, manikot leuwih-leuwih ti bangke beurit emang nya. Mamang mah teu hitut jang teu sumpahna ge. Wani kelos salalemur mamang mah teu hitut ieu teh. Tapi batur manikot bau. Nya tuh Sahro maneh teh hitut kitu ngomong we dalam mal daripada neungeulan ieu dalin maok hayam atuh pirana oge. Ai teh sararea tang teu mitra. Saha ieu teh nu hitut teh ya. Cek ini disadade tang teu berkoar tang teu miten aya di tukang ini mah di teh bari diuk tang teu mitra nyatana dina babangkuan kasebutan handapeun tangkal nangka kasebutan mitra di teh. Itu Jang Sahro nu hitut mah. Dasar sia Sahro kurang ajar. Make jeung hitut sagala rupa ieu ni aing napikakeun irung karahaan sia bangsat. Cek ini tang teu mitra Sahro di tang teu ngandenge sorana nyelengkeung ti tukang jauh rada jauh di handapeun tangkal nangka ngareret tang teu mitra. Tapi bas reret harita di katingali nyatana ini dina waktu tang teu bari tutunjuk ka Sahro di mitra. Para mitra kaum dangu sadayana. Sahro bener-bener dina waktu ayeuna tang teu mitra. Sahro bener-bener dina waktu katuduh kasebutkeun mitra-mitra ku itu ku ieu ge kasebutkeunana mitra-mitra. Sadengkeun tang teu mitra-mitra dina waktu budak leutik pok ngomong. Geus nah make jeung ngomongkeun masalah hitutkeun bae da hitut mah atuh pulen meureunan. Ayeuna mah teh ngalih heula ieu jelema da ngaran Laja. Aja Jang. Pokona mah eta we. Ai teh ruang deukeutan heula si Rajana yeuh. Ai tatang teu budak leutik ge bejan ngaran Aja ge tetep we Laja ngaranna tatang teu mitra. Udang sia maneh teh. Jang atuh karunya pangintenan. Ya Jang, teu mah dihudangkeun ka panan bisi ieu meureunan keur muriang panas ti di kapan manehna teh. Aya teh cek sararea tang teu dina waktu teu panuju tang teu ka budak leutik dina waktu tang teu mitra bari mabuk kana pingpingna geus puguh eta pingping teh tang teu mitra nyerina kananan. Kuduna mah nyeri teh kacida bisa nyerina. Udang itu lain kalaka pelota kalaka kukuliatan kitu. Kalamat jus aduh. Mani bau kieu teh punang kaburu. Sararea tang teu bisa didokteuna. Anu melong ayeuna mah geus yakit anu hitut teh tang teu didokteuna. Lain sakali tang teu mitra anu jas jus we terus jas jus didokteuna mitra prat-prot kadenge tang teu mitra didokteuna. Sararea nutupan irungna tang teu mitra. Tapi ngarasa heran karana sedengeun budak leutik tang teu mabuk tang teu mitra mereka pababujurna eta jalma tang teu didokteuna. Anu keur tiba make carana jero we meureun teu make carana jero ge meureunan mitra dapat dipopokan teh ya bujur belangna tadi tang mitra.
Ari eta budak leutik tang tara dina wakteuna. Nita nangkub ke Mang Aja tang tara mite-mite nu ka Karakudang. Nangkom bisa tenaja maneh teh. Ya itu budak leutik. Aduh, naon kita pake jeung nangkum sagala rupa ditah nangkum ka aing sagala rupa ha? Hah? Bujur aing teh nanaonan geuning. Emang kunaon kitu Kang? Lain tadi teh di asupan ieu, di asupan juga teriut. Sahan nggak cuma bujuk riut henteu si Ujang ieu mah. Kurtiba naplokan hungkul tadi napalba eta urut 3 gel macan. Gegel macan. Gegel macan aing teh tadi teh nya. Aduh, cek eta tang teu Mang Laja dina waktu mitra. Nu saterusna dina waktu Mang Laja ngan nangtung we tang teu mitra. Sararea tang teu awewe mah tang teu ngecerit laki tang teu cing bakakak dina waktu na. Sarengan pamajikan anu bareubeureubeut nakaranan barang ningali tang teu dina waktu nu cinatan mitra. Mang Aja nu teu sadar ngareretan kana bujurna dina waktuna sadengkeun Mang Aja nu ngarasana mah make calana meureun tang teu mitra. Geus puguh urut dipopokan piraku teuing we urut dipopokan make calana. Mang Aja nu nangtung tegak dina waktu tang teu mitra sadengkeun tang teu mitra nyaetana. Dunia na dina waktuina tang teu nu ngurungkut nakaranan katingali ku pamajikanana dina waktuna. Pamajikanana nu langsung dina waktu tang teu mitra anu ngalungkeun samping tang teu mitra nu aya di geureunana. Mang Aja, aduh mun sok nanaon teh Kang Aja tuh. Naon ari mana teh si teh aduh sok sagala rupa teh aing kunaon sia pamajikan nangtung gerak-geru teh dari jauh tayana anu tang teu nya ngarungkup yang kana pelebahnya teh ti kukur anu katingali dina waktu rek hiber meureun ketika sebenarnya jalma nu lainna tang teu nini oge mending leuwih ka hareup tanpa mitra aya naon cenah bina waktuna anu kasakolebatan katingali ku nini dina waktu astagfirullahaladzim la ilaha illallah la ilaha illallah kunaon ini aya lini cek nu lainna tang teu mitra dina waktuna lain atuh itu manuk ti kukur mendekot yang cerengan padang peot manuk ti kukur teh mah ya Allah ting aing mah euy cek eta nini tang teu tak kunaon kitu nek sia mah sok bawa mah teuing cenah naon teh cicing sia mah nini tang teu mitra mulai nageting jaro di teh tang teu mitra meungpeuna carang dina waktuna nu sabagian mah tang teu hayang apal da meureun kawas kumaha tang teu mitra dina waktaina senjata perang na Mang Aja kasebutkeun mitra Pala mitra kaum dangu sadayana. Mang Aja nu kakarak sadar dina waktu tang sedang ngarumpuyuk deui ayeuna mitra. Aduh, nah si setalin kabejaan atuh maneh teh ieu teh mit. Indungna maning ka jeung kabejaan anu tadi teh meureun akang teh teu moal pamer kawas kieu da. Geus sok bawa mah naon teh mun sok naon teh ini tara mikir ayeuna naon teh da. Oh lain tara mikir atuh da teu poho teh akang teh. Maksudna teh kunaon itu bujur tang teu eueuh naon ning ada mah. Ari teh Mang Aja nu jabakan bujur dina wakteuna tang teu mitra sadengan budak leutik nu masih sila we tang teu dina wakteuna hareupeun nya tua kampung dina wakteuna. Sakabehna jalema tang teu gebeg reuwas dina wakteuna lain reuwas tang teu nya tana. Naon maksudna teh lain reuwas tang teu beda kumaha onam, tapi reuwas tang teu kunaon ieu Mang Aja bisa cager cakaligus. Kaget keur jalema dina wakteuna tang teu mitra. Sedangkan Sahro dina waktu ungut-ungutan jelas cek Sahro dina waktu eta budak teh tang tuna lain boga lain tang tuna sabudak-budakna luhung ku ilmu cemar ku panalar gagah sakti manaraguna sacidu metu saucap nyata kitu dina pikiran tang teu nyata Aja. Edas bener keranan ieu jelema ieu. Budak leutik sakit pelok kawas kieu tang teu we bisa nyageurkeun aing bisa nyareatan aing. Aing tadi leungeun anu tang teu we kacida pisan anu mau kasigana teh. Kumanehanana tapi bisa dicageurkeun aing mah tadi hampir pingsan aduh kaburu dicageurkeun kumanehna ayeuna si Aja tang teu bool nu disogot tang teu kumacan tong ge cager wah bener-bener ieu mah kudu dijadikeun guru ku aing geuna mah ieu cek eta tang teu Sahro tang teu dina hatena seuri dina waktu mitra ari Mang Aja dina waktu tang teu geus make sarung deui tang teu mitra walat tereret tang teu mitra kumaha Kang teu karasana naon teu karasana naon teu ayeuna mah akang teh cager jiga nama ayeuna mah alhamdulillah temen gitu mah berarti si Ujang ieu nyareatan akang teh bener-bener cager saha manya we budak hideung tang teu nyareatan akang nu aya mah tang teu bujur akang dicocokan tadi meureunna siga sero make daun cukup riut segala rupa najis aing mah he sia budak hideung nah sia teh aing mah geus cager ayeuna lho maneh make tadi make jeung ka mana kerjaan nu tadi eta dangdaunan teh ha dengekeun nya cek aing ge siga wayang jelema mah ada wayang memang kitu culang cileung kudalang tang teu geus diturunkeun mah eueuh kagagahanna teh da kitu tang teu mitra cek budak leutik ke celengkeung teh malana teh tang teu mitra geus sok naon ja
Sok diukeul lah ya. Diukeul lah. Kasal aing mah. Ieu budak leutik ieu nu geus jelas-jelas dina waktu ayeuna tang cerewe. Pasti tadi tang cerewe geus nyocokan kana bujur aing. Hah? Nanaon teh karaoke teh, ha? Ya ari ngomong teh dipikir heula mah nya atuh tang cerewe. Maneh dicocokan bujur kawas kitu. Lain mah nya pen tadi mah mawa daun kasebutkeunana. Geus nyebutkeun ge tang cerewe dicocokan cenah kana bujur aing tang cerewe. Emang aing teh sero tah kumaha bangsa tahu tah kumaha make dicocokan bawa sagala rupa deui. Make jeung niru-niru sok aya di sisi jalan tang cerewe jukutan tungtungna deui. Moal aing mah da jelema kasebutkeunana. Sok nanaon teh? Cek si Mang di daok teh tang cerewe teh Mang Aja nu amek tang cerewe teh pinter. Parona ge ketili beureum di daok teh. Geus Mang geus, eta Kang Ajang geus nu sok nanaon teh era ku batur, bisa pajarkeun kumaha tah. Lah, mising naon negara beureum. Heh, hidung. Eta kodengkang teh Mang Aja di rasa ngojengkang teh. Ya, gara-gara sia aing teh tadi tatang teh digegel maung teh. Untung aing boga kekebalan deuleuh sia. Untung aing boga kemampuan hebat teh. Lamun henteu geus we cilakan kadanan. Tapi heueuh na sakituna mah da uyuh, aing mah rupa-rupa si jelema teh yuh. Wah. Cek budak hideung tang teh dina waktu tang teh mitra. Sedengkeun Mang Aja tang teh dina waktuna anu dieureunkeun atapi nyatana di titah diuk deui tang teh mitra ketua kampung dina waktuna. Geus Aja, sok ayeuna mah diuk heula di dieu. Nah, make jeung urang uruskeun lamun aya naon-naon. Jeung sok nyangka ka batur deui tang teh we ieu teh jelema teh lobaan di dieu. Naon anu dilakukeun ku budak hideung tang teh we meureunna di luar ka nyaho maneh. Anu tadi pingsan kasebutkeunana. Pingsan pan maneh teh inget di bumi alam. Saha oge tang cerewe anu ngasupan tang cerewe nyatana jukut riut kana bujur maneh da kira-kira maneh jelema teh piraku teuing we bujur maneh tang cerewe kudu dicolok make rokrak terus diasupan tang cerewe jukut riut teh naon barina oge. Oh eta bisa disangka sero we. Ai maneh teh lain ngalain sero mah teu da ulah sok wakan nyangka da jelema pan maneh teh meureunan. Sok diuk heula urang benerkeun ieu urang ieu met teu salah paham. Nya sok Kang, diuk heula. Kamari si Darji. Itu teh keur ceurik. Nah kunaon make jeung ceurik sagala rupa. Eta cenah congenah yang cager cenah. Congenah yang cager kumaha kudu dibobok huluna atuh da teu bae cager mah. Sok rupa-rupa wae budak teh. Adieu kitu cek Bapak. Ah keun bae we marker naon teh. Kalau beki da di ngahiyak atuh da di dieu oge deukeut oge tang teh. Odakeun bae tonyok sakalian mah mencerot tutuman. Itu cek tang teh waktu Mang Aja sadis kan jadi anaknya di waktu teh tang teh sebeleuna karanan dan memang congean kasebutna mita-mita. Darji. Ai eta si Darji tang teh keur ceurik di geunggeuk we tang teh hanapeun meja di dapur kasebutna mita-mita. Barang adenge bapana tang teh nu galak haye tong agerwan tang teh di waktu teh. Iya, Pak. Ka dieu maneh teh ka dieu. Ai teh si Darji tang teh teh nyampeurkeun tang teh tapi teu nyampeurkeun ka dinya kur nangtung deukeut lawang tang teh teh. Lain nangtung di dinya sadaya ka dieu. Mau balik naon atuh? Ka dieu, ka dieu. Kadieu Darji lain mana teh yang cager cenah conge. Saha kitu mah nu nyageurkeun marek ngenyot. Najis nang karanan mah kudu ngenyot conge maneh najis. Ieu mah teh bapa maneh tah. Bapa rek ngenyot Pak. Najis bapak oge sarua. Najis aing. Cek Mang Aja ngabur hidik dina teh. Atuh bapa maneh ngarain ngawing naon atuh Pak ngera-ngera uing. Embung atuh pada yang cager uing ge. Oh jadi maneh teh congeannya tadi aing mah paingan tadi ngahiyak. Ada sia hidung maneh teh maneh hidung teh saksi hidung. Eta jalma tang teh mitra budak anu ngaran si Darji tang teh merongos ka si hideung. Tita tadi keneh teh keur ngangon keneh tang teh kesel teh ka si hideung teh. Si hideung anu nyengir we dina wakteuna. Ada ka dieu siapa teh maneh teh urang dicagerkeun ku aing mau cai we maneh teh ka dieu. Jeung daun jeung tangkap palapa gedang ka dieu kan. Dambung aing mah kudu andal kana kulit maneh mah bau conge ka dieu. Mau ya dong, nyang mulai mung mah ku aing dicagerkeun mah jeung embung. Jang ka dieu sok ka dieu jang. Ka dieu. Cek tua kampung dina tang teh mitra. Tua kampung nu siap-siap tang teh pikeun nutupan irung dan nya tang teh ngahiyak mitra mun deukeut teh tang teh jeung eta teh. Ah pokona mah hoream we lamun deukeut teh kasebut dina saha oge dina waktu tang mitra. Rantukna era-era ge budak tapi eta si Darji teh tang teh nu gadeueutan harita bari melong kana jadi indungna jeung kana jadi bapana. Montok ka dieu teh sia teh dijeng kitu. Eta cek bapak ka kampung cerita ka dieu cenah.
Naon make tua kampung bade naon atuh ieu teh? Dengekeun heula, ayeuna naon teh? Ceu tua kampung nyentak tang tere mitra jeup we. Mang Aja tang tere soak disentak tang tere ku tua kampung. Nya ge tang tere ngomongna ceuleuyeul kawas kitu tua kampung tang tere anu tang boga karisma nu luar biasa kasebutkeun mitra-mitra. Sahro nu kasebutkeun jawara ku tua kampung mah tang tere mitra disentak dipolototan we. Kudu tiba dipolototan hungkul jempe mitra-mitra. Sabab tua kampung tang cenah sarjan kumaha ge anu luhung lah lumayan ilmu panemu jampe pamakena pikeun di kampung eta mah lain mapakan gitu kasebutkeunna. Bari jeung tang tara baragak berege kawas Mang Aja kasebutkeunna atawa si Sahro dina teh manehna mah. Yeuh Aja, lamun naeh tang teu hayang apa saha nu geus nyageurkeun maneh dina waktu ayeuna heug tang teu dinyatakeun ku Abah bakal tang teu dinyatakeun. Dibejakeun. Ya saha kitu Bah nu nyageurkeun teh Abah? Aya nu nyageurkeun mah geus jelas Allah. Nya maksudna teh disareatan ku saku Abah. Yeuh, dengekeun kumaneh. Datangna Abah ka dieu teh bareng teh duaan nyaetana. Lain duaan sabenerna mah tadi teh aya saya genepanana beureunan. Antara budak hideung, Jang Sardi, oge tang teh jeung nu lainna nu datang ka dieu teh tang teu wayang ngalongok tadina mah. Ngan kulantaran tang teu budak hideung ieu tang teu nu ngaran Jang Baskara teh karunya ka maneh Aja. Maneh nu geus ngahina-hina tapi tetep we jalema teh ieu teh karunya ka maneh. Nu geus ngahina lamun nyorangkeun ka batur najis kudu taek ngubaran deuleu. Tuh kasih si Sahro. Sahro. Si Sahro kapanan cageurna ku saha ku budak hideung lain. Disareatanana cikeneh. Pohon. Tuh dengekeun. Terus anu nyareatan maneh teh nu majarkeun tang cara nyaetana jukut riut dek diasupkeun kana bool maneh tang teu dijejelkeun kana bool maneh ka wasero teh tang teu nyaetana teu kajadian deuleu. Sabab budak hideung ieu teh tang teu henteu ngasupan tang teu naon-naon kana bool maneh najiseun bool maneh mah. Keur mah borontok kudis kurap tang teu we hapur besi naon teh mah hararaya dan nyararampak tang teu bool maneh teh tang teu rupa-rupa tang teu we warna jeung tang teu kelabu ideng ya rupa-rupa we. Tuh gitu-gitu teuing atuh. Eta memang nya na gitu. Jadi saha teh teh nu geus nyareatan teh? Nu geus nyareatan teh saha deui lain sasaha di dieu. Sararea geus pada apa? Tanyakeun ka pamajikan maneh. Indungna saha nu geus nyareatan abah akang teh? Majikanna teh tur ngareret ka budak leutik. Kita tadi rek dijelaskeun Akang mah tang teu menimang perang wae atuh dah nur nyareatan teh tang teu tah ieu anu tang teu nyatana si Ujang ieu hideung anu geus nyareatan Akang teh. Weh, teu mah nya. Becusna naon teh budak hideung bersut ge. Nah, becus gelut tunggul meureunan padah tadi tang teu yeh pirana nalukeun maung da ge bisa. Lamun bisa Akang nalukeun maung kunaon make jeung digegel maung eta teh bool. Da akang tang teu can dahar tadi teh mun geus dahar onaman tang diseubeul we kitu akang teh tang teu moal katalungan we mun kitu. Lah, sok naon teh macan dahar arasan teh eleh ku gelut tang teu kunaon-kunaon teh can dahar nyebutna teh. Sok kitu naon teh ngaku we lamun tang teu kuat mah teu kuat, lamun teu sanggup mah teu sanggup eleh we kitu geus disantrol maung. Sok naon teh nyebutkeun teh can dahar we jeung can dahar paribasa teh sok araranehna karanan. Harita tang teu mitra-mitra. Pamajikanana di dokterna nyeukseukan kana jadi salakina lamun gelut eleh teh tang cenah di dokterna babak belur badieurkeun teh tang cenah nyatana lamun aing geus dahar onaman cenah kitu. Aduh si eta mah nya alasanna teu rupa-rupa wae teh teu asup akal gitu mah nya gelut eleh kira-kira can dahar. Geus. Tah ceuk pamajikan kameh maneh teh kapanan cenah saksararea we ieu mah. Benar ieu tang cenah budak hideung anu geus tang cenah nyageurkeun atau nyareatan tang nyatana Aja. Bener. Bener. Sararea tang cenah mitra-mitra. Tuh, sakabeh nyebutkeun bener. Maneh hungkul nu teu percaya sabab maneh tang cenah we jalemana anu memang angkuh. Teu pernah tang cenah nya ngaku kana kahebatan batur. Bari jeung tang cenah eueuh ka mau. Teu boga kamampuan nu sabenerna mah. Si Aja tang cenah di laktena meter-meter melong-melohok tang cenah mitra-mitra. Nah bener kitu itu tuh kampung. Ah, bener ieu teh. Bener pisan. Nu nyageurkeun maneh teh nyaetana Allah.
Nu nyareatan teh ieu budak ieu anu ngaranna tangtuna hideung. Cek si Abah di dokter tangtuna mitra-mitra. Harita aja tangtuna nu gagaro kana ceulina di dokter mitra nasa panas na karana sedangkeun nu lain tangtuna hati harewos. Heuh si ajanya cek urang mah heuh saha deui di dieu nu geus nyanggeurkeun tangtuna we sok. Pikir we ku urang tangtuna we. Tua kampung tara biasana ngubaran kawas kitu sasaha oge tangtuna sanajan si Sahro oge tangtuna we najis moal daekeun ngubaran ka wisna mabit cuseun. Masuk naon teh? Heuh da si eta mah heudas beuleng-beuleng tara ieu. Sombong bukan ka batur. Heueuh matak oge. Sok araranehna karanan. Harita tangtuna mitra-mitra. Sararea dina waktuina tangtuna mitra ngomongkeun nya ka jalma anu ngaranna nya teh sangaranna mitra-mitra anu ngaranna Aja mitra-mitra. Sadengkeun si Aja tangtuna dina waktuina pada nyekseukan ku sararea anu tangtuna we anu teu nu narimakeun lamun tangtuna eueuh budak hideung mah tangtuna nu nyareatan geus pasti boting kumaha nasibna boting buruk cenah cungcungrunganna kitu tangtuna we. Bagi lila, bagi kapikir, bagi kalila, bagi karasa tangtuna dina waktuina asa era ongkoh ku batur tangtuna ku patua kampung oge tangtuna ku si Abah jeung kuring jadi pamajikanana. Lantaran manehna tangtuna nu geus ngahina-hina ka budak hideung. Ya kitu di anakna dina waktu tangtuna mitra-mitra terus we tangtuna ngomong si hideung deng 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 gitu sebenarnya. Tapi nyatana ayeuna tangtuna mitra manehna sorangan anu dicageurkeun ku budak hideung. Jadi bener ieu teh kuring teh dicageurkeun ku si Ujang hideung. Ayeuna cek Mang Aja tangtuna mitra-mitra. Sasaha ge tangtuna we geus apal meureun ja teu kudu disebutkeun deui. Jang atuh nya malangan nuhunkeun we meureunna lamun tangtuna we nyatana Ujang anu geus nyareatan. Ah nanya. Dawing mah teu nyageurkeun bari nage. Cenah bieu geus nyageurkeun. Dawing berarti bisa nyageurkeun nu nyageurkeun mah tangtuna ge aloh. Tanyakeun bae nganuhunkeun anak ka Allah we geus ka Allah bari salat. Nganuhunkeun ya Allah kitu nuhun pisan gitu geus dicageurkeun kitu da nu nyieun panyakitna ge Allah. Ngan tangtuna we meureunan penyakit anu nyieun Allah ngan di tangtuna nyatana sareat ku ayeuna panyakit tangtuna nya kana jelema. Tah kitu meureunan. Atuh mang tangtuna nyatana ayeuna digegel maung eta teh tangtuna we lain kahayang maung-maung teuing sabenerna mah anu mang kitu we tangtuna we. Kudu cilaka ku maung da jelema mah kitu. Terus anu nyageurkeun? Allah geus dibejakeun nu nyageurkeun. Anu nyareatan? Tah lamun anu nyareatan mah nya meureunan sararea ge geus pada hafal. Teu kudu uing nyebutkeun batu da meureunan heuh. Sok tanyakeun saha kitu. Harita Mang Aja tangtuna nu ngutung-ngutan ngarti Mang Aja ge tangtuna teh. Aduh, nuhun pisan atuh budak hideung euy. Saha ngaran teh tadi teh? Aing ngaran mah nya Cepi. Saha? Cepi. Cepi. Nya Di mana ieu teh? di Cimahi asal mah kitu. Da ieu teh sok nu rupa-rupa wae. Ante rupa-rupa da memang jelema memang rupa-rupa anu hideung anu bodas nu koneng nu borontok oge aya kitu kasebutkeunana. Tapi na sakitu namanya nya. Hah, atuh samarukan kumaha ieu teh yo. Cek budak hideung tangtuna dina waktuina mitra-mitra. Sanggeus puguh kitu Mamang Aja tangtuna mitra-mitra ngan gabrug ge tangtuna mitra-mitra ka budak hideung. Aduh nuhun pisan atuh meureunna lamun Mamang geus diubaran mah dina waktuina geus disareatan. Aduh hampura Mamang teh sok ngahina-hina tapi aduh heueuh Mamang teh ayeuna rek minta tulung we sakali deui. Nya naon mah kejeng tulung sakali deui. Itu aduh sok saera kitu nyebutkeunana. Naon? Cika naon atuh ieu teh make jeung area sagala rupa cek tua kampung dina teh. Aing beureunan eta era ngomong teh beda beureunan heuh eta anakna. Si Darji meureunna anu ngelai conge teh yang diubaran cenah kitu Jang. Oh. Hayang diubaran maneh teh ngek. Naon sahidung mah ya da lagi jeung nganuhkeun nge sagala ka aing sadalain lomba aing mah. Lain sapi dulu kurang ajar. Nya si eta mah galak atuh. Galak-galak si teh maneh teh. Atuh da bieu nyebutkeun nge. Atuh keun bae da memang nyaan atuh antong keun mah nyaan teh. Atuh da kesel atuh kasih hideung berteng tata sia hideung sia gempleng. Budak leutik tan we beakan ke si hideung nya.
Sedangkan tang teu mitra-mitra indungna nu nepak tang teu kada bujur budakna tang teu dina teh nyatana kasih, Darji mitra-mitra. "Darji, mana sok nanaon teh maneh teh geus ya dong loba omong sayang diubaran teh henteu." "Atuh da si Idung mah, keun bae si Idung mah keun bae, rek ngubaran maneh sia, maneh sok nanaon teh." Ujang, "Kedah kumaha atuh syaratna?" "Kada ade kecrok ku Ibi." "Hah, maksudna?" Bu mung kajen teu cager we, "Man teh da kudu mah ieu." Teu kudak hideung teh nyon, anu nyodorkeun ceulina dia kana jadi inungna gubat-gurat nung tupan kana beungeutna di dokter najis cenah mitra-mitra. Najisna karana mitra-mitra. Saringan Mang Aja tong teu dokter nyerenge tong teu sok atuh mana dakeun bae atuh da mana ieu. Atuh ku bapana we sarua itu darah manehna di teh lain sorangan wae atuh nu sok naon teh sakali ewange ngejorot nama bapa heula meureut. Aduh aing mah da maneh mah ngariksakeun maneh mah boga anak jadi anak teh. Nah atuh da hidung sia teh maneh teh hidung sia hidung. Kumaha teh anger we mitra-mitra. Galak kata si hidung teh tang teh. Musuhna teh abadi jiga teh mitra-mitra di teh ingetkeun kana wangun domba tadi kasebutna mitra-mitra. Palamitra kaum dangu sadayana. Harita si hideung tang teu nepok ngomong tang teu mitra-mitra ka sararea. "Mang, nu tadi saya teh ngaran teh Abi." "Naon Mang teh sana minta?" "Abi mah Sueb, masal mah mohon." "Nah ngaran teh Sueb." "Mohon Abi teh Sueb tapi mah mohon." "Aya bega da sana naon kulan?" Cuk Mang Sueb teh mitra-mitra bari mangut teh minta nyebuteun teh kulan geus benerna. "Pangneangankeun palapah gedang atawa tang teu lamun lain palapah gedang anu sok ieu teh jarak, palapah jarak geuningan apal." "Oh terang mohon." "Pokona mah ieu we kira-kira sajengkal we geus." "Oh mohon sabaraha hiji?" "Ah sabaraha hiji we sak babedan ge teu nanaon." Ari tatang cerwe, "Ayo antar yuk, antar yuk." Ari tatang teh Mang Soeb anu ngajak babaturanna bring geus tiluan dina waktuna. "Di mana kira-kira tangkal gedang teh euy?" "Etah di tukangan imah." "Tukangan imah, di tukangan imah eta aya tangkal gedang." "Di mana maneh teh?" "Eta di tukangan imah aya tangkal gedang." "Oh sok maneh atuh sawareh dengan tangkal gedang aya tangkal jarak di mana?" "Itu belah ditu dina pager." "Di mana?" "Tuh ditu tuh dina pager nu deukeut imahna Pak Haji." "Di belah mana maneh teh?" "Itu deukeut imah Pak Haji pokona mah." "Deukeut imahna Pak Haji?" "Nya deukeut imahna Pak Haji di ditu yuk itu." Nu saurang naekan tangkal gedang dina waktu tang teu mitra-mitra ek palapah gedangna tang teu mitra-mitra. Sedangkan anu duaan dina waktuna tang teu nyaetana ek ngala nyaetana jarak daun jarak dina waktuna di deukeut imah Pak Haji kasebutna mitra-mitra. Sanggeus sararea tang teu mitra-mitra dina waktu ayeuna anu meunang tang teu mitra-mitra menang daun jarak anu tang teu we sesuai dina waktuna. Da sarua kos gedang daun jarak mitra-mitra aya bolongan saruanya. Anu langsung dibawa tang teu dibikeun nyatana ka si hideung dia teh. "Ieu mangga Ujang." "Ah iya bener ieu teh ieu gede daun naon ieu?" "Nu gede." "Ari nu ageng mah jelas tang teu nu kieu mah nyaetana daun eta palapah gedang. Tah pami ieu nu ali tang teu ieu tah sana pencingir tah ieu mah mohon sakade sedotan tah mohon daun jarak tah ieu mah mohon." "Ieu Ceu." "Hah kunaon kada kaucekeun?" "Bisi eudeup nyobian nyedot kitu Ceu." "Hapunten pisan mohon teh kedah kitu Ceu mah mohon." Cek eta pamajikanana mitra-mitra. "Mah atuh mah buru mah yang cager atuh meureunna Darji ge." Cek si Darji di waktu tang teu mitra-mitra dina waktuna bari dengdek tang teu mitra. "Bari itu si Darji mana teh sok nanaon teh ka olo-olo sia mana cek hidungna olo-olo cenah mitra-mitra. "Sok mah, sok." Cek bapana tang teu ai teh tang hidungna tang teu kesel kana jadi bapana. Eta daun palapa gedang teh dialungkeun dina teh kana jadi bapana. "Tah tah
tujuh kali itu ku bapa mana itu juk kali itu are kumaha kadi itu we ka bapa mana tang teu ame kuat yen sedotanana tang teu mitra me sedotan teh kuat tang teu muncrat teh kuat di tang teu we juk ku bapa manehnya keun sok jeung sok bapa sok cek indungna di waktu tang teu mitra nah itu kalau ka bapa segala nya sok ame kuat dina jedotan kan abi mah keur nyeri huntu dia ongko mau kuat nyedot mitra dina waktu majikan pura-pura nyeri huntu dak badak we mitra Sararehat tang teu minta jelema teh galak tang teu minta di dokter padahal budak leutik mah tang teu keur heureuy henteu mun teu titah nyedot ieu budak leutik mah Atuh mana nanaon. Mang Aja, aduh mohon ujang kedah disodot pisan ieu teh nyanya atuh Mang Aja ku bapana tuh da kumaha karasana kitu keun Mang Aja tah gitu. tapi dang Ulah tapi-tapian teh yang cager tambung. aduh aduh wios we mun si Darji mah wios kieu we saumur-umur gitu da pira kutoy ngatur mun sanesna naon kitu bili tepa bilih mah bili tepa aduh nyamoal atuh meureunan Darji ci eta meureunnan naon jaja pira teuing ngatur kitu mah damal tepa dalin kurap dalin kudis tang teu kitu ge tang teu kurap kudis malah anu naon ngaranna teh tepaan gampang gitu sakayuni naon kitu teh itulah kasebutinana para mitra kaum dangu sadayana para mitra kaum dangu sadayana antukna dina waktuina tang mitra si budak hideung tang mitra dina waktuina nganclomkeun nyaeta mangrupakeun naon ngaranna teh daun gedang kana palapah gedang kana cai tang dina gelas mangrupakeun cai dina gelas we cai herang kasebutina mitra anu teh dipake suguh kasebutina ayeuna dipake ngumbah tungtung gedang da sok pait geuningan mitra. Sok kadeukeun mana eta budak hideung eta budak ngek tadi ya. Mah geus sih badan ngek we ka Darji nyeban sia hideung. Bade dikumahakeun Ka dieu bae ka dieu tah budak tah cekelan leungeun aduanana urang rojok ceulina tuman ka dalam habis ya najis ya eta hideung sadasar hideung. budak hideung tang nyengir tang mitra. Tuh nya da cik aing ge pasti embung si eta mah kada kita mah kadieu sok bawa ka dieu rangket leungeunna Itu kana diraget we jang. nya dirangket urang rojok ceulina Aduh moalna naon ieu teh? moal paling oge tarat nembe ka ditu. Eta tang mitra atuh budak tang embung rek lumpat ieu tewak sang ku bapana tang leungeunna cekelan leungeunna tang winungna dina waktuna. Dirjengan ku si abah cangkengna tang mitra rada ngahiak oge tang dina waktuna. Tapi da kumaha deui dina waktuna antuk netalian mitra dina waktu ayeuna make sarung talina oge tang mitra buat beulit tang mitra. Budak abrug-abrugan bari ceurik tang hideung terus we kitu tang si hideung si embung aing hideung cenah. Budak hideung tang mitra dina waktuna buukna dijengut eta budak leutik tang mitra kepuk datang dari tembak si hideung tang Icing sare ka mana icing cek budak hideung tang mitra sedengkeun inung jeung bapana si diteuteub dina kumahakeun tapi yakin akaranan budak hideung tang bakal nyageurkeun tang nyata panyakit ieu tang anakna anu ngaran si Darji tang mitra. Dina waktu ayeuna tang mitra lantaran anu tang ngecelakna belah kenca dina waktu tang tiup tina belah katuhu nyaetana hiji pertama make daun gedang mitra. Sakali ditiup make daun gedang tang mitra dina waktuina poh ngagunakeun tanaga jero tang dina waktuina mitra ngompa tang ke segala rupa dina waktuina. Budak hideung nu nyalurkeun tanaga jerona tang mitra bras tang dina waktuina kami heok segala kabeh tang ngambeuk dina waktu tang lir ibaratnya eta lir ibarat cicing tang mitra nongkrong dina lebah ongok tang mitra kumaha ka di pabrik aci nara nongkrong itu pas kita keluar teh langsung hiuk gitu mitra. Tar cika punung. Para mitra kaum dangu sadayana. Tilu kali nyedot non teh tilu kali nyedot tilu kali niup dina waktuina tang mitra nu terakhirna tang mitra nyata make daun jara dina waktuina palapah jara nu leutik mini jara mah sade kieu tah sagede pulpen gitu jara mah nya ada nu gede daun jara mah sarua gitu bolong nama kawas gedang gitu mitra manfaat eta sok geura bisi aya nu tang cerina kurang ya cepilna kirang ngadangu biasana sepuh-sepuh kamugeut mah sok ditiup kalau ini dibalik dia balik katuhu hitupna balik kenca
Kami penyawat natang cara nu ieu ngahieng. Yup teu belah kenca mitra-mitra. Gitu biasa masuk itulah biasa we babacaan tang cara bismillah we mah kitu nya kasebutkeun. Ai ning kok ningali teh kan sepuh sok kitu mitra-mitra milarian daun jarak keur naon cing efek teh kanggo niup mitra-mitra. Gitu. Henteu nganggo song-song ieu henteu pargi hawu henteu. Itu make daun jarak alhamdulillah sok aya nu karaos gitu maunat yang khasiat teh daun jarak mitra-mitra nya mun nu luka nanaon oge ku daun jarak sae gitu mitra-mitra nya. Sanggeus 3 kali tang tara ditiup eta budak leutik tang tara reupe sare tang tara mitra siga anu tang tara dibebeutkeun mitra-mitra nu tadi kekerjengan teh tang tara mitra. Sararea jalema nu bingung, sararea jalema nu kaget, tapi tang tara we tina kakaget jeung kabingung eta tang tara ras inget tang tara kamang aja anu kurang kumaha gede tanagana jeung amak-amakanana. Tapi tang tara bisa taluk tang tara tumut ka budak leutik lantaran tang tara hees teh amang aja oge sarua mitra-mitra. Anu ngaguher tibra tang tara bujurna tang tara dipopokan teh teu nyahoeun jeung teu karasaeun matak pas hudang tang tara di doktena jelasna karana teu ngaku lamun tang tara budak leutik tang tara mitra-mitra anu ngubaranana anu nyareantanana kasebut lamun teu eueuh saksi di dinya mah geus mangaku we tang tara sabab teu apal teh. Sanggeus kitu tang tara budak leutik dipangku we tang tara meki kumang aja ku bapana di dokter bareng jejerege de paur tang tara mitra sabab dina bajuna tang tara tadi nyebrot teh tang tara mitra kana baju meureun sabelah. Aduh indungna tuh tadi buka tuh ya bajunakeun be. Aturan yang mau buka heula. Ku indungna tang tara di dokteran dibuka tang tara mitra-mitra di kamar simpenna tang tara teh di dinya kasebutan lantaran mun di dinya mah rada kaambut terus-terusan ku batur gitu. Jelema-jelema nu disuguhan model aya kabeneran aya wajit mitra-mitra tara mun ngadalahar atuh teuing ku rasa meureunna pikiranna wajit teh tang tara mitra mun asa coke meureun kitu mitra-mitra wajit teh. Teu di dalahar ieu tang tara cau naon yang lebrak teh di dalahar kopi geun tarariis eta mun wareun nginum. Atuh sok atuh dilaleueut eta kopi cauna kunaha make jeung alanggerkeun mohon engke dewe gampil ari teh tang tara sararean ngomong najis lalasaan mitra perasaanna meureun terkontaminasi meureun tina eta teh meureun kitu rarasan teh. Gitu mitra da sok karena itu sararea oge nuker ngandar bubur ge langsung perasaan teh pas nguap teh kitu mitra. Aduh ampun Gusti hampuran ya mitra memang kitu lalakonna mitra kumaha deui atuh da meuh da hah sare teh. Pala mitra kaum dangu sadayana. Sanggeus beres tang tara dina waktu na ngararobrol we tang tara sadengeun budak leutik mah tang tara ngopi nya ngopi dina waktu na mitra dahar nya dahar. Dina waktuna budak leutik mah teu kahalangan tang tara guna naon dina waktuna mitra-mitra. Sedangkan nu lain mah tang tara dina waktuna anu nyoba-nyoba ge tang tara asa ngural sabab pikiranna tang tara dina waktuna inget tang tara kana nyebrot tadi kasebutna mitra-mitra. Anu tang tara ninyuh kopi di tukang kadenge kadenge tang tara mitra. Saha teh? Ari tang tara mitra-mitra tua kampung di tang tara. Abi, da kunaon? Ieu bogoge mun rada ngural gitu. Da kunaon make jeung ngural sagala rupa? Mohon rada kirang sae ieu patuanganana. Soalnya ge nu ngarti tang tara teu nyalengir we tang tara sabab tadi geus berbisik-bisik. Geus bisik-bisik jeung babaturan tang tara sok mah inum cenah. Hamung cenah asa ieu cenah. Kitu-kitu gitu mitra-mitra udah jeung babaturan eta mitra pas dikit nyebutkeun kitu we teu ieu kirang raos patuangan cenah mitra-mitra kitu. Kurang leuwih tang tara 10 menit harita tang tara budak leutik nu ngomong di dokter anu geus rempih-rempih we tang tara bibirna teh tang tara mitra-mitra nyatana kudahareun anu aya di dinya kasebut wajib sebenarnya cau mana geus bosen budak leutik mah tang tara dileuweung ge loba cau mah kitu kasebutkeun. Mana eta budak yang tadi teh Mang? Hayo bawa ka dieu. Itu Sok we bawa ka dieu. ge bari diibakan heula. Oh, sok dibakan dengan sing dieukeun mah make lebu tah tang tara we ceulina usahana nya. Mana sok atuh dietakeun mandian heula. Nya patu panglimakeun atuh yap. Sok hayu. Harita tang tara we antukna duanana kacai dina waktu tang tara lima heula sarekeun budakna tang tara ngagebrak tang tara dihudangkeun ku dicari inungna. Budakna rungah ringeuh dina waktu tang tara minum karasa ku manehna ge tang tara dina waktena. Sanajan bajuna geus dilaan da ai kulitna mah tang tara we da meureutan heuh katempelan tang tara we nguas ingus. Mak, naon? Harita tang tara kebenaran salakina datang kadinya. Naon mak we? Hah? Pak. Amna asa bau naon ieu teh, Pak? Cek budak tang tara mitra. Si masuk bata tanya siang ai kitu kacai ka ditu. Make lebu dan gosok awakna. Ah make jeung kudu lebu sagala. Oh, terus sok tanya wae naon teh?
Embung mama make lebu mah. Kana kedaana teh da weunang naon da sabun eueuh naon eueuh. Da can balanya ka kota ka ditu. Ah mending naon teh. Nu aya we geus, make lebu we bae. Cenah tang teh mitra make lebu cenah heueuh. Antukna budak tang teu dina waktuna buan eueuh sabun da meureunna atuh da kudu balanja sabun teh wah jauhna kan. Nyeuseul ge tang teu mitra-mitra sok make ieu geuningan. Dangdaunan sebutna teh naon mitra-mitra nya sok aya di hareupeun imah geuningan. Paragi ieu teh ngagosok nu eta teh. Seungit memang teu mitra-mitra sebutna teh naon poh deui lah eta teh. Eta mitra-mitra. Sok make nu kitu mun nyeuseul ge tang teu seungit teh memang nya bener mitra-mitra. Make daun nu kitu mah seungit da eta teh. Heeh. Pas kitu tang teu mitra-mitra budak tang teu jebur di manian tang teu digosok kudu jadi indungna tang teu mitra-mitra bapana nu nima terus tang teu mitra-mitra. Sanggeus cukup bersih di dokter tang teu sanajan memang kumaha kita make calingcing teh mah geuning apa calingcing mah teh sok marakeun calingcing aduh gosok wah gosok make calingcing da. Aya di kampung zaman baheula mah memang kitu gitu mitra-mitranya. Make calingcing gitu mitra-mitra. Mun aya mah da heuh kitu make daun naon ngaranna teh lah poho deui we pokona mah. Make calingcing tang teu mitra-mitra sanggeus kitu budak beres we tang teu di mandian di daun teh nya si Darji. Anu ngas ingus si Darji tang teu nu ngarasa genah tu maninah tang teu ceulina tang teu bray asa kadenge asa karasa tang teu kadenge jelema teh ngaromong kumaha-kumaha oge. Awas teu lage ngadenge tang teu minta sabelah, ngan nu sabelah mah teu kadenge tang teu mitra-mitra. Anu memang dangureun kacocokan teh ya kasebutanana. Ayeuna mah tang teu mitra-mitra anu bener-bener genah tu maninah keur si Darji. Mak, naon Darji? Manikot kadenge jelas ayeuna mah jelema teh nya mah ngaromongna teh manen teu ieu deui teu getek deui atawa teu torek deui sabelah teu. Henteu mah ngeunaheun. Bener maneh teh ngeunaheun? Bener pa emang kumaha nya pa nya? Deui geus cager apa? Geus berarti geus cager maneh teh. Alhamdulillah pa nya geus cager beuneunan heuh. Maneh teh ieu ayeuna mah geus eueuh congean deui berarti. Ceuk indungna bari ngadeuketan kana jadi indung kana jadi kana jadi anakna di dokter mitra-mitra. Anu coba-coba ngameuan ka baceulina di dokter tang teu mitra mimiti ceuli sabelahna terus kana ceuli nu aslina tadi kasebutan mitra-mitra. Tapi da ayeuna mah tang teu bau calingcing we hungkul tang teu di dokterna. Hartina meureun bener. Eta budak tang teu mitra-mitra anu bener-bener meureun geus beres tang teu mitra. Cager jiga make kaos kitu mitra-mitra. Sanggeus kitu tang teu indung jeung anak katut budak tang teu geus disalinan tang teu ka hareup di dokter mitra. Ya Allah ujang alhamdulillah. Atos damang pangintenna ayeuna mah si Darji teh. Oh nya syukur atuh ari kitu mah. Ya bah urang balik ya bah. Engke atuh ujang urang tuang heula. Moal tuang mohon. Engke we di bumi da mun teu can lapar. Eta cak tua kampung di dokter mitra mungkin sarua mitra-mitra. Sabab pikiranna ingat kanu tadi bisi kacak-celakan meureun teh mah kitu kasebutinana padahal mah da moal ngan pada cok perasaan gitu jelema mah nya. Para mitra kaum dangu sadayana cagah urang teu deui ka dieu insyaallah dina dinten enjing urang diteraskeun deui mitra-mitra punten anu kasuhun aukok masuk seueur kitu nya banyolna eta mitra-mitra memang da cariosna memang kitu mitra-mitra nya mulai teh dicariakeun kumaha teh nya eta hapunten anu kasuhun sakali deui atuh mitra-mitra nya mun hapunten oge seueur tangtosna nyaeta dina waktos ayeuna kasebutkeun nya kajantenan Yantawis datang tos nyatana aliran mitra-mitra mati lampu dina dugi kadanget ayeuna teh acan aya we hurung di lampu teh mitra-mitra pareum strasna mitra-mitra mun aduh. Mudah-mudahan we teu kemong ieu tong sing caang lah mitra-mitra mohon. Itu pamit caang teh teu ngupload ya kok kieu mah mate live mate sananaon gitu kasebutkeun atuh sababaraha kali pareum na make nuju ngupload teh. Nuju live teh pareum mitra-mitra nuju ngupload teh pareum mitra-mitra mun aduh. Mudah-mudahan itu gitu nih mitra. Atuh gitu nih mitra. Kalian ditutup wabil tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios mitra.